Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gor Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana Mang Cecep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Anu mana masih keneh judulna nyaeta Jiad Kang Haji bagian kalima. Dina bagian kalima ieu pamirsa subjudulna nyaeta Cita-cita Haji Umar. Sateacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados tenyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Waktu ka Bandungkeun di hiji lembur di wewengkon Tasikmalaya, Ahmad ngarareb heula kabeneran aya ustad anu haat daek ngampihan. Eta ustad teh ngaranna Haji Umar. Cek Haji Umar harita teh wanci sariak layung katajugna aya jelema rek ngadon milu salat magrib, puguh bae ku Haji Umar teh dihiap-hiap pisan. Bada salat magrib ku Haji Umar ditanya saha-sahana sabab katinggal siga lain urang dinya jeung nya memang jelema anyar pinanggih. Darakdak Ahmad ngadongengkeun pangalamanana ti mimiti miang nepi ka anjog katajug Haji Umar, puguh bae Haji Umar asa aya batur paku kumaha. Keur mah manehna teh boga masalah kari-kari ayeuna hareupeunana aya jelema anu teu diondang datang bari susuganan bisa mere bong bolongan. Sanggeus salat Isya obrolan teh diteruskeun di imah Haji Umar anu teu jauh ti Tajug. Puguh kuring teh boga masalah kidulur, cing susuganan bisa merebong bolongan. Haji Umar muka carita. Perkawis naon teh kitu? Nu mawi kuring teh gaduh niat hoyong ngawangun masjid, tempat nama eta bae dina Tajug ayeuna. Pan lega pisan mung nyaeta rada rieut keur waragadna. Eta kumaha kinten-kintena sugan aya jalan nyaeta bingung ari rek mentaan ka masyarakat teu berat da puguh kaayaan sakieu cing susuganan ke dulur bisa merebong bolongan. Cek Haji Umar siga nu miharap pisan. Naon atuh da kuring mah teu bisa nanaon percanten ka kidulur mah cing cobi. Ahmad rada ngahulang luktung kulepanana mencerong kana samak bari nangkep harigo. Haji Umar ukur ngarenghap. Sigana pimajengan aya masjid di dieu teh. Tah kumaha terasna? Upami kersama ngalakonanana. Insyaallah kira kadada kaduga mah urang laksanakeun, tembal Haji Umar diukna ngiser ngadeuketan Ahmad. Pek Ahmad mere amalan anu kudu diapalkeun ku Haji Umar. Lamun geus apal pek amalkeun dibaca sabada salat hajat. Cek Ahmad, ke kumaha teu acan jelas. Upami tos apal didawamkeun, Kang Haji kedah nutup diri salami 3 dinten 3 wengi di kamar nu poek, dikunci bae ngarah ulah tepang jeung jalmi. Bari mo poek deui ulah aya cahaya. Sanajan sagede jarum oge lamina 3 dinten 3 wengi eta amalan teras didawamkeun ulah doge katelat. Lamun kayang tangtu pareng kitu cek paribasa siga anu dilakonan ku Haji Umar harita manehna teh
acan jadi haji ukur ustad biasa lantaran gede kahayang nyen masjid deket imahna bari henteu menta ka masyarakat manehna nurut kana pituduh Ahmad pikeun ngadawamkeun amalan jero 3 poe 3 peuting bari mopoek ngunci maneh di kamar. Omat jero 3 poe 3 peuting teh ulah kaluar kudu kuru cileukeun teh lepejit nanada ka Allah Subhanahu wa taala naon anu keur dipiharep. Insyaallah engke oge aya jalan anu terbuka ceuk Ahmad memeh indit. Pentingna Haji Umar ngalaksanakeun sagala pituduh Ahmad bada salat maghrib asup ka kamar ngunci maneh bari mopoek harita teh malam Jumaah. Omat ulah aya nu ngaganggu abah rek numpi maneh engke malam Senin buka panto. Omat ulah aya nu ngaganggu ceuk Haji Umar ka bojona sup ka kamar jepret pantok dikunci ku bojona geus kitu dakar Haji Umar ngadawamkeun amalan ti Ahmad teh. Ceuk Haji Umar nggoni ngadawamkeun amalan nu ti Ahmad dina jero 3 poe 3 peuting kacida lobana anu tumiba geus puguh lapar jeung hayang kacai mah tapi kabeh teu digugu nguat-nguat maneh bae. Malah tengah peuting dina peuting katilu aya nu uluk salam ti luar sababaraha kali tapi teu dijawab. Ceuk pikirna lamun nya oge aya semah piraku nu araya maksudna bojo jeung anak-anakna henteu muka panto. Leungit sora anu uluk salam kadenge aya nu gegedor kana panto kamarna tapi Haji Umar teu bisa kukumaha awakna geus lungse teu bisa usik-usik acan bororaah bisa cengkat tapi dawa mah terus dilakonan. Isukna pada subuh panto kamar dibuka ku bojona kasampak Haji Umar geus teu bisa walakaya. Hayang nepi kana panto teh teu sirikna ngalangsud gawat diburu ku bojona dipayang ka tengah imah. Gancangna carita Haji Umar geus jag-jag deui geus bisa ngawuruk ngaji di tajuk cara sasari. Harita oge rengse ngawuruk aya semah tiluan ngahaja datang nepungan Haji Umar. Semah ditarima di tepas imahna sanajan bari rungah ringeuh oge lantaran semah eueuh nu wawuh. Haji Umar ngawani-wani maneh nanyakan nu tiluan. Sabada ditanya ku nu boga imah derak-derak bae semah teh nerangkeun pang-pangna datang kadinya. Cenah anu saurang mah urang Malaysia nu duaan deui urang Bandung ngadon nganteur. Kudu nganteur dijelaskeun saha urang Malaysia teh si horeng teh cenah Haji Rahman Sidik. Pancen tugas di perkumpulan urang Tasik di ditu pikeun masrahkeun duit. Gedena 75 juta rupiah pikeun waragat ngawangun masjid di tempat tajuk Haji Umar. Puguh bae Haji Umar hookeun jeung bariekeun asa percaya asa henteu aya atoh aya henteu atohna puguh kapan keur perlu pisan ku waragad teh kari-kari ayeuna datang sorangan teu atohna eta ku teu puguh torojog tanpa rarapan henteu puguh mimitina. Haban nu niat masrahkeun haban nu nolak sapajodogan sanajan tungtungna mah Haji Umar leah sorangan daek narima duit sumbangan ti urang Malaysia teh. Waktu Haji Umar narima eta duit make ikrar sagala cenah rek dimangpaatkeun pikeun ngawangun masjid sapuratina. Kiwari eta masjid geus ngejengleng alus pisan malah salian ti masjid teh make aya pasantren sagala. Duit pamere urang Malaysia teh ku Haji Umar dikokolakeun nepi ka bisa ngabangun saluyu jeung kahayangna. Malah kapan bisa ka Mekahna oge harita sabada rengse ngabangun masjid sarta ditambahan ku pasantren. Nepi ka kiwari sanajan geus jadi kiai Haji Umar angger guguru ka Ahmad anu kiwari teh Ahmad oge geus jadi haji. Ngelahna Haji Ahmad dudumuk di Bandung bari kurenan meunangkeun batur salemburna. Waktu Haji Ahmad amitan rek balik ka Haji Umar nu boga imah kacidadag deg-degna sagala rupa dibungkus, sagala rupa dibahankeun salian keur ongkos, keur bekal mah geus puguh dipisahkeun dina amplop. Tapi Haji Ahmad teu daek narima basana oge teu wasa teu daek ngajual ilmu sanajan Haji Umar maksa oge nitah barang bawa. Tapi Haji Ahmad anggar kekepehan kula mah minta ieu bae baju anu geus dipake ceuk Haji Ahmad. Sawios eta mah
Itu oge abdi teh tos mungkus anu enggal cek Haji Umar, tapi Haji Ahmad kaburu megat kalimah bari ngulangkeun leungeunna ka Haji Umar. Teu butuh kulamah cenah pek bae pake ku dia, kulamah sakieu oge geus cukup. Pek kainya ayeuna kula rek mulang. Ngomong kituna Haji Ahmad bari ngagejelig leos indit teh ngaliuk deui. Nu araya ukur olohok. Ari Kang Haji, cek Haji Umar meh teu kadenge. Liuk kana tumpakan babawaan anu masih keneh numpuk. Liuk deui kanu ngaleos teu ngaliuk deui. Tungtungna Haji Umar ukur mesem. Dasar cenah. Tamat cenah ya pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.